surat seringnya lira. Pesta semarannya anak abah teh. Abah masuk ngaya-ngaya. Jujur wel ulah era-era ka abah teh. Abah mau menikah kok. Abah mah dak kepo teuing. Abah mau meni alay. Dek kitu wae geus. Abah mah dek pundung. Abah mau kitu wae jeung meni pundung. Dek pundung pokona mah. Abah mau meni kitu. Gandeng lah. Abah capek. Abah tungguan itu. Geus kitu telila datang babaturan itu. Astagfirullah, ieu mah abah jeung budak teh misarua alay. Era atuh era teuing. Aya masalahna ya teung. Biasa we si abah sok ngepoan da iteung mah teu resep atuh dikepoan. Nya hampura iteung ya Allah. Cie-cie heuh tadi teh kunaon surat seuri sorangan teung. Pasti gara-gara si Akang tadinya. Naon sih kenal deh henteu? Bisa wae kan jodoh. Tapi jujurnya manehna teh rada menarik hate iteung nya mah. Enggeus bari aja mau panggih deui. Cup da jodoh mah nu apal. Cek afgan ge jodoh mah di tangan Tuhan. Sanggeus latihan boyband, Kabayan jeung Wendy pulang ngan si Cecep cicing di sawah. Da teu percaya si Kabayan bogoh kasih iteung. Geuningan Kabayan teh bogoh ka nyi iteung. Teu bisa dian tapi mah Cecep kudu ngalakukeun naon nya. Ayeuna Cecep apal, lamun jalan alus teu bisa dicapai, jalan kotor ge dilakukeun ku Cecep mah. Cecep kudu ngadeuketan heula abahna ieu mah. Samemeh dipeulaan ku si Kabayan. Di jalan, Wendy penak jeung si Cucu babaturan iteung. Hey Anjeun, Naon ka abi? muhun ka Anjeun, ieu teh leres baturan nasi iteung. Nya muhun bade naon kitu? Wendy bade minta tulung. Minta tulung naon atuh geulis? Reamna disebut geulis. Hampur atuh bade minta tulung naon maneh? Ki katitipan surat ti si Kang Kabayan keur nyi iteung. Oh, siap. Pas Cucu ke lempang dek ka imah iteung, Cucu pendak ke jeung Dika jeung Nina. Hey, Dika Nina, Naon atuh ngagerowan? henteu hayu urang ikai imah si iteung. Baik naon? Hayu we tong loba ngomong. Nya atuh hayu. Tepina di imah iteung. Jadi teung urang arang ka dieu teh dek mikeun surat cinta ti si Akang anu kamari patraping iteung. Adai, surat cinta pertama ieu mah. Geus we teung sok-sok buka. Si iteung langsung buka eta surat, isi suratna teh nyaeta. Telepon ku Akang aya di Neng nada sora. Neng ngajanjikeun ngeunah Akang kana rasa capek. Keur Di hiji tempat, Cecep datang ka imah iteung, dek nyarita ka Abah. Iteung lamun si Kabayan teh jelema teu bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang bah? Antep si iteung mah eueuh. Nya teu sauyas Cecep mah da kurang ngobrol sareng abah. Si Cecep terus ngagegoreng si Kabayan, nepikeun ka citra diri si Kabayan di mata Abah goreng pisan. Matak Abah teu satuju si iteung jeung si Kabayan. Nah hiji poe, iteung nganturan tuangan keur Kabayan nu keur di sawah. Kang Kabayan, ka dieu heula atuh tuang heula. Oh nya Neng atuh iteung teh meuni geulis bageur deui. Si Akang mah bisa wae ku iteung mah. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Masakan iteung teh. Tos pisan beuki bogoh Akang Kang. Ulah pernah nganilai batur tina omongan batur, buktikeun heula. Allah nyiptakeun mata keur ningali, tapi naha lalai nganilai batur lewat cepil. Gunakeun sagala hal sesuai fungsina. Mas. Ayan. Kalah. Anjing ngageureun. Tapi di imah pas iteung keur sasapu, buruan imah bari surat dari dalam. Tiba-tiba
Baik we. Mana masih rela bete anjing. Halo. Nan ka abi. Mohon ka anjeun, ieu teh bener baturan si itu. Muhun. Hak di apa? 2 3. Heh, dikan dina. Oi. Baik.